Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya anu masih satia sasarangan sang kuring. Biasa dina acara obrolan sawokah urang lemur anu disiarkeun nganggo Z channel, JEC channel. Ya. Biasa we eta anu satia sapuhu kasang kuring, ngarangan sim kuring nya. Aduh Kang Budi ya biasa sim kuring kasumpian di Kang Budi Rehong iya anu kesembilet deui di ieu mah kitu di Tatara Pasundan mah oge khususna di wilayah Garut Selatan nya aja da alhamdulillah sagala dibabad kana mie mah kana rongsokan sagala ieu mah aduh alhamdulillah aya nganteran ka dieu mie kudu dibayar deui. Aduh ya kamu di ulang obrolan nasuna mapan seurnya nasuna mau yang disebut paparikan ayat sindiran ketaruncingan bawang salan jadi ayat itu pendidikan dia nih sok nu kumaha kan mun urang nyeri hate ku alwe sok eta ayat di paparikan teh oh kieu ya kumaha aya mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul sanes nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Oh gitu. Akibat boga duit. Kabogoh nepikeun ka bangkar. Salingkuh. Salingkuh. Aduh, ampun. Eta teh salah satu seperti sisiliran eta teh gitu. Aya deui panu seperti bawang salah paparikan seueur di Sunama anu gedong gede di tengah lautan ulah kapalannya bela. Eta teh nyata kapal. Oh gitu itu seueur kayaknya anu seperti itu teh kan jadi urang teh nya urang teh ngarisikoan pamajikan teh memang dah wajib ikhtiar tapi anu ngersakeun mah angin nu mah kawasan mohon pan Kang Budi kaayaan kieu eta teh takdir tinu mah kawasan pan gitu urang mah kepedak mah kahoyong ya baca Kang Budi teh alhamdulillah Kang Budi mah dipasihan keajaiban tanya gimana mau kawas lagi lahir oge pancena eling eling desen kacolok aduh ampun tah ari tanya ke Mas Budi da mau Budi makan agama relakat gitu nya tah gitu lamun keur adan mun adan pantau molongo sah teh adan pantau molongo nyanto henteu nya kumaha manya pantau molongo oh gitu wah hebat bener tapi anu samaan kumaha nih Allahu Akbar gitu. Oh, hebat bener ya jadi amun pantau molongo mah teh sanya kade eta bisi mudah-mudahan aman mah budak pasang ngaheureyan tah gitu iya baik ya mun bawi naon tah nanti bahasa teh sing apiknya gitu nanti kan di itu nya saya deui panamun urang teh naon ribu-ribu bintang di langit tamu bahasa gaya mah kitu bahasa Indonesia mah gitu. Oh, budak enak jadi babacaan kan ribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Oh, ya gitu. Beribu-ribu usum corona. Beribu-ribu wanita yang cantik. Waduh, hanya kau satu-satunya wanita yang paling ku cinta. Allah. Ya eta bahasa bodak di temalana teh kieu aya listrik pipir masjid jangna ka mana-mana aya istri jagung leutik nyakal teh di calana. Aku hebat eta Kang Budi. Aya istri jangkung leutik nyakal teh di calana. Kumaha meureun ulah dalit we nya. Tersangka juga teh lain ku kabayang eta rungkun aku mah kelapa foto ada apa ya tapi omat kamu di ulangnya kamu tadi ngomongkan dari payaki itu kamu debut batu tanya banyak tah kitu eta mah lamun dina bahasa gaya nama sampai dia tadi si loba leungit tadi lah loba siraru lah gitu tah dina bahasa legenda mah bahasa bisa mah gaya pohon bercabang itu wajar tapi cinta bercabang tulang ajar. Ada musah kitu obrolannya kamu di urang teh yakin
di desa bari ngantosan waktos nyaeta raat hujan ya gitu. Iya. Mudah kitu sare simkuring dina acara obrolan cawa ka urang lembur, mudah-mudahan sare waktu kan tiasa tepang deui nya Kang nya. Atur nuhun sok dilima yen kasabit nami, kasebat laku lampahna nya. Nya. Hapunten anu kasuhun da ieu mah urang mah kur bubuyon. Bubuyon. Gitu. Mun tekenging hilap subscribe sareng klik di Z Channel. Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.